Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abi Maulana Hasan. Abi di jurusan 11 Elektronika 2. Abi di dieu rek macakeun cerpon nu judulna Hirup di Leuweung. Dina hiji poe di hiji desa leutik anu aya di pinggir leuweung hirup hiji budak lalaki ngaranna Dedi. Dedi teh budak nu tuwuh di tengah-tengah alam di mana gunung, leuweung jeung leuweung teh geus jadi bagian tina hirupna. Sanjana hirupna sederhana. Dedi teh boga rasa cinta anu gede ka alam jeung urang sakurilingna. Dedi boga kebiasaan unggah-ungguh ka alam. Unggal poe anjeunna sok ngider-ngider ka leuweung, ngumpulkeun bahan-bahan kadaharan anu bisa dipake di dapur sapertos daun-daunan jeung buah-buahan leuweung. Tapi poe ieu teh beda. Dina waktu Dedi keur ngider-ngider di leuweung, anjeunna manggihan hiji hal anu aneh. Hiji kotak kayu anu geus katingali heubeul sareng karatan. "Naon ieu?" ceuk Dedi bari ngadeketan kotak eta. Anjeunna reuas sabab kotak eta katingali teu biasa. Kotak kayu eta katingali siga kotak harta karun nu teu ancana kabuka. Dedi reuas pisan sareng ku rasa panasaran anu gede. Anjeunna ngupayakeun pikeun muka kotak eta. Anjeunna ngelekeun eta bari ati-ati henteu hayang kotak eta rusak. Saatos sababaraha menit, kotak eta akhirna kabuka jeung di jerona aya hiji peta anu digambar dina kertas heubeul jeung sababaraha benda aneh anu teu bisa dipahamkeun ku Dedi. Peta eta ngarahkeun ka hiji tempat di tengah leuweung nu sakitu jerona nepi ka henteu pernah dikunjungkeun ku urang desa. Dedi ngarasa yen ieu teh hiji tanda anu kudu diturutan. Anjeunna mutuskeun pikeun ngajajah tempat anu aya dina peta eta. Sanajan teu jelas naon anu bakal kapanggih. Sementara eta, di kampung indungna Dedi, Nyi Enah ngarasa kuatir anak aing teu balik-balik ti leuweung. Nyi Enah ngalaksanakeun ritual sareng ngadoa pikeun kasalamatan anakna. Sabab manehna terang pisan yen leuweung teh bisa jadi tempat anu bahaya lamun teu ati-ati. Dedi terus ngajajah leuweung ngaliwatan hutan anu bukit lebat jeung jalan anu sempit. Anjeunna ngajauhan jalur-jalur biasa, tapi peta eta tetep ngarahkeun ka hiji tempat anu teu dipikaomah. Saatos sababaraha jam, Dedi tungtungna nepi ka hiji tempat anu luar biasa. Ieu teh tempat anu hijina ayana babatuan gede nu kawas ngaun hiji tempat ibadah kuna. Dina tengah-tengah eta tempat aya hiji batu anu katingali beunang dibuka. Dedi henteu ragu deui. Anjeunna ngahontal batu eta sareng ngungkapkeun eta tina tempatna di handapeun batu eta. Dedi manggihan hiji benda anu beda pisan tina naon wae anu kungsi dipanggihna. Eta teh hiji batu akik anu bersinar sareng nguarkeun cahaya anu aneh. Dedi ngarasa bingung, tapi di sisi sejen hatena ngarasa aya hiji tarikan anu kuat pikeun nyekel batu eta. Tiba-tiba sora misterius ngadengekeun di jero leuweung. Anak king, tong dicandak eta batu. Sora eta nyarita Dedi langsung nangtung bari ngarasa gugup. Anjeunna teu terang ti mana sora eta asalna, tapi sora eta teu
tiasa dipungkir. Tungtungna sore eta ngajalkeun yen batu akik anu aya di hareupeun Dedi teh manghareupeun batu pusaka anu pohara kuat. Batu eta tiasa ngandali alam sareng nu boga batu eta bakal boga kawasan anu luar biasa. Tapi lamun salah ngagunakeun batu eta bakal ngahasilkeun bencana. Dedi ayeuna jadi bingung. Anjeunna terang yen ieu teh tanggung jawab anu gede, tapi di sisi sejen Dedi oge sadar yen ieu teh hiji kesempatan anu teu datang salawasna. Anjeunna nanya ka sora eta, "Naon ieu? Naon anu kadang kuring lakukeun?" Sora eta ngajelaskeun yen anu paling penting nyaeta pikeun ngajaga batu eta ti tangan anu salah. Batu ieu teh bagian tina warisan luluhur urang, kudu dipake lakayalan wijaksana. Sora eta ngajarkeun. Dedi anu hatena geus bingung memutuskeun pikeun balik deui ka desa. Anjeunna ngangkat batu akik eta kalayan ati-ati jeung nyimpenna dina tasna. Saatos sabaraha jam anjeunna balik deui ka kampung anu ngamimitian janten kuciwa jeung ngadangu yen anakna geus lame teu balik. Saatos balik Dedi ngadegkeun ka indungna ngeunaan batu eta jeung paringatan ti sora misterius anu anjeunna pendak. Nyi ngarasa syukur yen anakna salamat, tapi oge sadar yen hirup Dedi bakal robah saatos ieu. Batu akik eta henteu ngan ukur ngajantenkeun Dedi hiji jalma anu istimewa, tapi oge ngajantenkeun anjeunna hiji jalma anu kudu ngaharepkeun tanggung jawab anu ageung. Dedi sadar yen alam jeung leungeurna terus ngajaga hirupna, sarta ayeuna anjeun kudu ngajaga batu eta tina jalma-jalma anu boga niat jahat. Kalayan ti ati Dedi bakal neruskeun hirupna ngajalajah alam, tapi oge ngaharepkeun tanggung jawab anu anyar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.